aya nu leuwih alus naon tibatan kahirupan dunya nya tanah akhirat. Oh eta akhirat waleres sumuhun yen urang sakabeh oge bakal baralik deui bakal marulang deui bakal ngageblek deui nya cung sumuhun ngan kitu oge mun apa jalana teh mun apa pangbalikan nu matak ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh yakin gunung oge bakal disahana pun memuncangan teangan elmuna oh kantenan wa eta supaya jalan molongpong jalan ka gedong leres blus ka alam nirwana alam asal poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang teh eta wa asal apa koncina we tadi dia penting silaturahim teh cu leres jeung kiai jeung ajengan jeung para pini sepuh nya jeung papada urang balarea da urang mah geuningan ucu keur diciwitan ku wanci awak keur dialaan ku mangsa wujud keur ditungtut ku umur anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana deh eta abong kena hariring lain nu kuring haleuang tapi kagungan nu maha wening sumuhun haleuang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang saur padede amung leres eta kulan nya cu sioreng lain nu urang wanya segala lain nu urang sagala rupina oge kulan diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan leres malah dina surat Ar-Rahman kumaha wa nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh tu geuning eta jelas wa geuning nya cu sumuhun rek dipalungkir kabeh oge sararujud kana wujud diantarana awas denge ame rasa jeung ribuan sel anu aya dina wujud urang eta teh sifat-sifatna anjeunna sumuhun telepat anu dipiwarang sujud ku anjeunna ieu kana wujud nu matak cing ati-ati taliti takwa takwa teh naon kok dina takwa teh aya wau waro teh waroi takwa teh apik oh kedah apik wanya segala rupa malah cekolot baheula mah ujang makulan ulah dahar eukeur lapar ulah sare eukeur tunuh oh tuh naon hartosna ulah dahar eukeur lapar teh ujang tingali nu lapar ngajangji kedawak oh janji am bener si banyo getara janji balawak teh atuh puguh kuman wungkul panaleungeun teh nya bakteri nya tuh tong boro make jeung nyaah kabatur diri sorangan geus diripikan nyaah geus kaluli-luli tah di dieu meureun memeh salat kudu abdas heula teh nya cu eta ari abdas teh ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungetan aya nu eueuh beungetan mentong nya wa bener antong nanti aya rarayan nya cu sumuhun wa uluh marukana teh kitu cu cing apik di dunya teh ujang oh lares amal gedekeun anu hade ngan kade aya anu bakal bisa ngahalangan kana pahala amal doh naon teh wa hiji nya eta ngan ukur ngomongkeun batur ngomongkeun babaturan teh kade teh lares geurehan cegekan sawadan cegekan segala eta teh salah sahiji anu bakal ngahalangan kana pahala amal oh sumuhun delepat wa kaduana nyaeta goreng hate nah eta katiluna saeutik ka erana kaopatna ubudunya wa eta naon ubudunya dudunya wungkul tanpa mikiran akhirat oh nya istirahat nya beulah teh kitu teh hirup sabelah teh kitu mun baheula nya ngeyeng ting kana dunya mun baheula mah dajal meuanya tuluy ka ituna tulul amal naon aya tulul amal artina teh panjang lamunan ucu loba ngahayal teh ngahayal we pagaweanna teh ya ngalamunne ngahayal dolim meh nu teu eureun
eta nyajang sumuhun eta dolim wae nu matak prak ayeuna mah aji diri we ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna nya sabab urang teh miniatur ti anjeunna laras miniatur malah hiji katerangan merebeja mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka Gustina Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna sumuhun sok balik deui we kana kabodohan hirup teu bisa naon-naon laras diri sasampiran awak sasampayanya daya upayana ge wanya naon apuun kurang tenan wa telak-telak masing tilik ulah waka nolak muncan taluk ya benar dina diri urang aya nak kabeh oge gerasa kotek tak oh mohon wa saya leres wa tetap diri urang teh nyaranekeun diri ka anjeunna kudu karena anjeunna sagala rupa ge tekadna ucapna lampahna teh nya cu leres terus nyaranekeun eta buktina geuning Pandawa Pandawa kumaha pan sidik judi teh ceuk nagara teu meunang ceuk agama haram diharamkeun kunaon batur bakal dipigawe wake diicip-icip wae atuh ka urang teh hartina eta teh geus teu ridho cicing dina aturan anjeunna doh sumuhun leres wa kadar ayeuna rupa-rupa cenah golongan rupa-rupa paham heueuh eta teh supaya nyararamung ngan dina nyamungna boga rasa ieu aing pangpinterna akhirna jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan doh cukup belengur balaganaya akhirna jadi kasih ku junti teh wa leres wa ai cirina manusia teh dina gawe oh dina gawe kitu wa gawe kumaha lamun gawe na manusia nyaahan dedeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh sabar tawakal jeung sajabana ta eta cirina manusia oh ciri da manusia mah gaib ucup leres eta ciri manusia teh da aya mah anu aya mah ieu sirahna panona ceulikna irungna atina jantungna leungeunna sukuna manusia mah gaib tak kapanggihna yen manusia teh dina gawe oh dina nya eta daek nulung kanu butuh teh nya jang oh eta cing mangpaat urang keur kabalarea hoerunas anpauhum linas yen panghadena jelema nu aya gunana keur balarea sumuhun telepat gua nya jang leres ngan hanya ka kiwari naon wa mang hanya kakeun wa macu mang hanya kakeun kumaha wa teh geus 68 tahun merdeka teh jang leres ngan ieu hate leutik nanyakeun ieu teh heueuh geus merdeka nah kumaha ka cirina tadi nama nya ieu teh geus merdeka kitu ante nanyakeun ieu mah hate leutik leres peke jararawa eta mah nah heueuh ieu teh geus merdeka semua buka atuh can karaos nya ya jawab nama ku masing-masing we eta mah wa can karaos anu nya karek ngaran dibabakeun pinten karaos da ajab jeung ajab tungtung namanya cu wabah jeung musibah we jelema gara sok ayeuna ngalabelut di setrum tuh atuh nogna teu megar kayak di gunung di Tuara bangkong di aralaan kungkang ngalobaan nyajang leres orai di aralaan berit riap berit ngabrang manuk di aralaan hileud loba hileud babu nepi kaki eta runtah-runtah di walungan geus di mana we cerewet runtah Citarum geura teh nyok ku siling aing ngaliwat jabat ti bau teh kiru runtah wungkul leres geus eueuh laukan wa pae amuy geus teu nyahun uceng aya laguna tapi nya cu kumaha mudah-mudahan kapayuna caleg-caleg urang anu bakal jadi wakil urang ke kapayuna sing bener-bener nyalurkeun aspirasi rakyat nya cu kan tenan mudah-mudahan kapayun mah wa ulah ayeuna kadenge kuat nepi ka harengheng ku dedengean pajajet ku dedeleuan tukang newak ditewak
tukang mariksa dipariksa, tukang ngahukum dihukum. Tuturkeun. Daya pemuntangan geus teu percaya ka partai oge geuning. Percaya teh ka figur. Nu matak artis loba geuning anu jadi pejabat. Teh heueuh kitu. Duka teh teuing Alhamdulillah Nyai kumaha aja aing geus bebersih mah urang teh pan moal ditegor moal dapat pagawean heula bereskeun aing ngaran-ngaran pagawean angeus mah pan urang teh moal dibaeudan moal jeung bisa curhat jeung tatangga moal dibaeudan ku dunungan segala rupa ge pagawean matak aing ngaran-ngaran jadi babu mah kudu pikanyaeun dunungan kudu leuleus beheung murukan teh kudu hampang birit bener kudu pikanyaeun lamun dunungan goreng cacapek teh urang teh kudu bisa ngelehan maneh kudu rumasa urang tangeuy da ai jelema dipuji mah atoheun bener ece urang sing leles beheung we hirup ieu mah kadang-kadang kadunungan teh neluh jadi omongkeun jadi paok dunungan teh kadang-kadang dudukun geuning aing teh hayang boga dunungan nyaaheun aduh eta aya keneh dina zaman modern kiwari jelema anu dudukun hayang dipikirnya ku dunungan nanaonan cek urang mah padahal lamun ningali ayat-ayat pangeran pangandikana Allah kumaha teh aja mun maneh eling ka kami tuh dangukeun sumohon mun maneh eling ka kami bakal eling ka maneh jadi urang heula nu kudu eling teh jadi meureunnan aing teh salah ngadoa baheulana lepat pengen doa kalau teh cing jadi jelema anu dipikanyaah loba nu mikanyaah nu mikawelas nu dikaasih pada hati balik teh doa teh tibalik kumaha dieu teh padahal kuduna mah cing jadi jelema anu nyaahan deudeuhan welasan asihan engke di mana urang nyaahan ka batur bakal nyaah ka urang gara saha datang tos kitu lah bener aya timbal balikna ari hade tak kitu dannya atuh halus Tabi dina zaman susah kiwari mah aji kumaha lapangan kerja sempit baik jarah ka itu ka pamijahan nah awak ka pamijahan kumaha ieu teh ai jarah teh pinah naon ieu teh jauh pinah we jadi cing mararijah atuh hirup teh ulah kedua eta cing mijah pikiran sabab piduiteun wungkul kabeh oge lamun dipikir mah pidu itu sabab jajadian pangeran teh eueuh nu mubadir bener lamun jelema ngamubadirkeun kana jajadian pangeran eta teh pagawean setan eta teh innal mubadirina kanu ihwana sayatin sanyana anu geus ngamubadirkeun kana eta perkara jelas barayana setan kitu lain aji sumuhun telepat teh nu matak cenah geuningan seuk salah sawios kiai kumaha kulan patung teh haram haram ieu mah ulah ngukut patung arek dipikeun isuk mah sabab malaikat rahmat moal datang moal ngirim rezeki sabab malaikatna sieunneun ku patung eta patung nu aya malaikat borangan patung nu di imah teh patung nu di imah nu ngajuntu teh ai patung teh bertolak belakang jeung tauhid teh eta teh patung tina kait tina pada aisieun depan aisieun teh nafsu sedangkeun malaikat pada eueuh nafsuan lepat kaprah teh nya bener garape ya kasketan cenah sanem poe aing mah malaikat acir-aciran lulumpatan sieun ku patung aya kan bener dipikir mah itu tapi ulah disalahkeun ulah dilepatkeun kumaha ai bener teh cenah geuning aya opat hiji bener ceuk Allah disebutna mutlak dua bener ceuk ilmiah mata teh 3 bener ceuk umum
kaopat bener cek falsafah. Oh kumaha teh eceuk ai bener cek umum buktina we panon poe biji ti mana sok ti wetan cek di urang cek urang Jawa Barat cek panon poe teh biji ti wetan tuh eta teh umum nak adukeun jeung ilmiah da cek ilmiah mah lain biji panon poe mah naon cek da ilmiah bumi nu muih. Oh tapi umum ngajawab deui heuh cenah panrarasaan teh biji tah kaciri we yen bangsa urang teh karek nepi kana rarasaan. Aduh rarasaan pang benerna rarasaan mau kapanggih mau duit negara kita cikoplok. abong rarasaan mau katohian rarasaan mau katohian rarasaan mau kapanggih tuh sing horeng karek nepi kana rarasaan sumuhun rasa pang benerna rasa pang imana so suci asa pang bersihna rarasaan teh pang benerna we padahal jelema mah pan tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tar kapake isu sabab jelema teu cicing dina hiji martabat. Benar teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran sekali-kali sok kasalahan nu matak jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Eta teh lain nu tara salah eta teh nah saha jelema nu tara salah ti mimiti Nabi Adam baheula nepi ka ayeuna reuah jelema saha nu tara salah. Dasa kakenaan ku salah mah di presiden nepi ka tukang macu tapi bener ce jadi jelema nu bener teh anu daek ngomean kana kasalahanana. Itu bener bibi oge benar bi marukana kumaha ceuk Ustad Aceh gitu. Cek Abah Ence Bah Ence nya ti Sayati si Bante indungna bancu marukana ai bener cek Allah mutlak mah teh teu kudu disebutkeun deui mun geus mutlak teh mutlak geus moal bisa diganggu gugat bogoh bener bener tuh cuma tak kade hirup teh ulah boga rasa pang benerna batur teh disalahkeun nu kitu nu kieu teh bener jeung hirup ulah yang kade si Asep eukeur masih teh tereh modar naonan tere bakal katempo dina ngadalangna ge geus hukhek lain tereng bakal geus minang ka rumah sakit ulah sok kitu ke jeung eta geus sering ngabalanjaan rupiah ke jeung sok sombong Asep sia bener ulah loba dibangkakeun nah kitu ayi sumuhun aja rasaan terek panjang umur teh pada ponoknya rek jag-jag padahal teu bisa kitu Sep jeung rasaan terek Asep wae ari Yosua malah di aku aing boga rasa aing dalang duh aing mah engke Asep di museum di museum kumaha tapi Pak Asep mah jadi tulang tah benar ya aja benar aja hanya kenangan ulah loba nu di aku hirup teh ladang ngawayang boga mobil boga sawah boga imah alus pamajikan geulis benar geus dicabut umur Mas Sep ku pamajikan teh diusir kumaha ku ibu nenah kumaha silahkan Bapak untuk pergi selamanya di ruang we karunya eta imahna imah Pak Asep ladang ngawayang ladang ceceuleuweung ngan di lemur batur dipake hees kumaru lain nyeri saliwat nyeri hatenya nyeri saliwat mending podaran heula pamajikan maneh teh ayeuna kadosa-dosa wake dipaehan segala lan nya kadosa-dosa wake jeung dipaehan bikeun ka kami ditampi ku kami sia bogoh ka pamajikan dalang lain bogoh jeung dipaehan ada sia mah keur mah hayang teh baheula cocok urang si Dengkong samaran alah wajar tak kitu ayi heuh ieu mah nyaritakeun jelema nyarioskeun nya ayi di payunan Allah Mas Sep rekep deng-deng papak sarua daya istilah tong borong maneh dalang tuh Bapak SBY kumaha apa SBY di mana maot eta layona canak ka unga pasar moal aya nu meuli
malah sarieun bandingkeun jeung bangket teri lauk nu pangleutikna hargaan mana coba ya hargaan kana teri tidak ada apa-apanya naon-naon naon-naonana di payunan anjeunna mah rekep deng-deng papak sarua sumuhun nu matak pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas tuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasan aduh leres amin ayo saingan mamah dedek paingan atuh nah kitu nyai ustazah teh kabogohna Ustad Solmed eta teh sabab aing kabungbulengan ku Ustad Uje bela parah bela terus ngantunkeun da rumah sa aing oge teu ngaku bener aya wae atuh ceuk kalepatan mah baheula mah keur ceking awak kumaker ceking dalang nang tariana ti Bojong Picung nutur-nutur kaedanan teh ku teh marukana urang Bojong Picung kitu can paji sia kaedanan teh ayeuna mah dalang-dalang teh geus loba nu rame loba pemuda barudak jeung ayeuna mah baroga gelar dalang teh ayi nya ayeuna mah kula anu sarjana sastra Sunda ayeuna anu Tipikom tenang dalang yoga dalang dadan putrana Padede Amung dalang Awan putrana Pak Cecep Supriyadi dalang Eka dalang Apep sarjana dalang ya sumuhun sarjana wungku ena mah palebah si Asep ka itu mah dalang teh teu boga gelar henteu sakola ge minim otodidak sapangi-pangi sakola ge minim ceuk dalang engkos teh mah ti STSI dalang Asep Sunanar mah daru warawe kakawena oge da jeung nyana kan bae target jadi dalang 100%. Nupang alusna dalang teh 100%, tas si Asep teh 1% ge biheung. Nya bener. Nya. Tapi bayangkeun pek terus ku dalang-dalang da si Asep asa kedeung maot. Tapi payu deui. Naon? Tapi payu jeung mahal. Anehna teh eta. Teuing kumaha dipertahankeun harga ge tetep we ninggal ratang. Da jan geus kolot ge geuningan payu we. Sabenerna mah da geus harorea ngadalang teh dina duit leutik mah. Nah gitu wilujeng nonton ya kanu di TV na sewang-sewang TV RI Bandung ayeuna nayangkeun dalang Asep Sunanar Sunaria laras nya dina ulang tuh dalang kasepuhan anu tereh maot tereh bakal da anu nyamper loba atuh ayi nasaha anu nyamper maot oh kencing manis darah titinggi jantung asam urat da eta mah kajurung ku usia atuh faktor usia geus 58 tahun Pak Asep tapi nafsu mana mah anggar keneh ngora keneh kan bae nafsu duh sia di mana kakenaan muntaber mau becus ngadalang moal aja popongna diimpus kan karek nyeri panas beuteung oge diimpus geuning ya mudah-mudahan Pak Asep pasing damang sing sehat gitu usahakeun ai geuing mah sing cager ikhtiar mah ngan di mana geus waktuna maot mah teu bisa dipungkir teu bisa dihalang-halang leres tenang eta cantama tadi ayi naon bener teh ceuk Allah ceuk ilmiah ceuk umum tah ayeuna ceuk falsafah kumaha ceuk falsafah aing bener ceuk falsafah mah tibalik kumaha panon poe teh lain biji ti wetan tapi panon poe teh bijina ti kulon hor nama ke ti kulon falsafah tah ceuk falsafah heeh da kumaha naon cenah make falsafah panon poe biji ti kulon heeh dasan teh kieu ayi kumaha cing wake jeung pangna panon poe biji ti kulon sumuhun
Cepal sapa leres tah bangsa urang teh ayeuna geus poho ngakan kulub talus geus poho ngakan kulub sampe nu dihakan teh hamburger naon teh hambur duit ger pasea eta teh kahakanan urang barat teh urang barat bener lain ulah pek wae beuki mah misi fried chicken hotdog jeung sajabana ari beuki laras ayeuna can korban mode bangsa urang ayeuna gadis-gadis geuning dibonceng ku motor teh cungcurunganana ka deuleu meni mararusit buuk dibeureman nya irung ditenok letah ditindik bujak hiji kadua na eta inuman keras ayi ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung deudeuh teuing para pemuda sumuhun gila-gila keding geus mah nya geus mahabu eta maka jeung sing salaleber geuning tengah puting teh eta motor geng motor oke jeung aya geng motor segala balap liar bener eta teh ke barat-baratan ayi eta teh nya sedangkeun ai bangsa urang teh bangsa anu sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado nya ayi berbudaya urang mah timur we inuman keras ayeuna geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung bayangkeun era bangsa urang laras merdeka geus 8 tahun urang masih keneh taleler nyai sedangkeun nu diala teh pemuda heula nya teuing sumuhun tulang tongong sedangkeun pemuda teh tulang tongong nagara di mana pemuda geus kitu lemah mentalna babari pisan dijajahna teh ku urang deungeun kantenna nyai komo dicuci geuning otakna aduh tak kitu mi HP bibi barudak ka inung bapakna utamana laras cing waspada permana tinggal tenan lamun budak geus teler buru-buru ka puskesmas bawa aya di puskesmas cenah diubaran tak kitu nyai sae euceuk mohon maaf sakitu we teh bibi mah nyai sami-sami assalamualaikum waalaikumsalam bibi dina saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok mineng ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep tereureureuh geuning nu bakal karasa jeung karanapan mah angin kadar ti pangeran di dalaresan dieu nu matak gedean kahadean sanajan saeutik sanajan sagede kisisi ke sasawi bakal aya balitunganana aya seperti anjing buduk di jarian paeh nangan ukur samet bilatungan tapi jelema sajabati bilatungan bakal panggih jeung balitungan anu kudu pertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang matak dekna di lemur tara loba kasusah mikiran kasusah homo ari eueuhna beuh mah di masjid de cicing adan we aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon eta teh adan aing salah kumaha aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees aing hudang-hudang poek aing juga aing magrib padahal pe hujaneun jauh cetrek kana pangeras suara aing tidak ruas kaburitan jauh adan we Allahu Akbar Allahu Akbar ret kena jam ding-ding kena 4:30 atau pogo nu ngabuburit teh buka kabeh grepek pikir ku sia sanu teu amak meureun da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoyah da ieu mah keur latihan ceuk eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu dikepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh si goblok aduh ampun aing alah homo zaman Asep Show mengening di TPI bari ngabuburit aing teh sangu geus asak setengah genep teh deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga jetrek kana TV teh da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna
kieu we lalaju Asep saung ngadaguan jam genep ngadaguan adan sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak joker lah ku aing teh hees ai eling-eling adan keur tungtungna la ilaha illallah korejat aing kokocok we Allahumma lakasumtu teh gini barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh anjir aing teh teh lila geuning atuh puguh we bukan teu saur henteu tah kitu teh kuat-kuatna aing dari teh ya da atuh da urang teh geus kolot tereh paeh heuh sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa kitu ceuk aing oge patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik da anu bakal ka sawarga mah dalang lalawora teh sia nah apaan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat bakal ka sawarga ai dalang minang tobat minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat blok aing katipu sia ada jadi ngabodor alah ampun nu alus mah nu lolong nu lolong duaan nyobat di kampung aing ngobrol teh lain cenah euy heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh kumaha cenah euy lempangna masih lain nya ka iteup dewek cenah muntang kana tak-tak maneh sakali ewang tuluy urang ngamen di kota ayu nya tuluy di mana geus menang duit geus kumpul urang ngalaju film goblok kumaha dideuleuh sia teh ai heueuh cenah nya teu sadar teh lolong caritana ti kampung teh udah di gunung cicingna gitu ini teh ngarayap panai di kampung mah jalan terung karingka nih jalan setapak aya laguna geuning aya nama dina Mawar Bodas mapai jalan setapak ngajung-jung ka hiji lemur teu karasa capena da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur ngiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeunteung euy nu penting mah hasil nepi ke tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok Mawar Bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh kakapok sakinda geus diontrog teh alah ampun aing gitu teh lain dongeng lolong teh heueuh caritana muntang kana tak-tak anu kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempan sok
gitu tah melengkung pada inu bentak mah aya tangka kelapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedug didagor cenah euy neuleuh atuh goblok apa naik teh lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nya tangka kalapa cenah pan aing mah kungsi beuntak baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayak ieu mah keuna cenah dewek bisa naik na mah ai bisa mah cenah naik atuh ngalah kanya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha dinya tadiuk dihanap ulah hanap penting tangka kalapa bisi katinggang bijeng luak liuk mana cenah bisa nubogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh yo tereke do sia urang mah angsron di kaluhur kabayangkeun nya lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guludug dugul di luhurna teh eueuh naon barang angsron deui kitu eueuh naon pan jokoleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating penyeri mengihan maneh meureun sisi kiih na teh ngucur tak kana lahunan nu nungguan yo wah pupus euy lebar cenah euy suruput we ika nyawa wah koloteuy anjing asin euy puguh mecer lenci kalapa je euy aduh abon lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teteler teh nu matak jauhkeun tina narkoba eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah itu petak kade jauhkeun kitu nya mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budayana teh dilelepkeun ka urang ai di urang jo dirontok we deui nya oh nya ayeuna mah pan baju urang sunat teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baraji hideung mah keikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepek make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pan pada merong wae dulit teuing nu urang lain ulah make pakaian anu lian eta we geura pakaian budak awewe gadis geuning calana merecet geuning baju semet buja-bujana teh kadeuleu geuning can ayeuna PCD porno wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP
diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patut teh. Salah bapakna atuh. Nah, disadiakeun fasilitasna. Nya. Sadiakeun mah meja belajar. Ulah bebas teuing budak teh di imah teh. Ieu mah kumaha atuh da PS. Poho karena budaya urang megerinya euy. Aiku kitu nama euy tong boro anak batur, anak dalang we, anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek. Goblok ja anak aing.